Bos, mun aing jadi YouTuber terkenal, aing mah boga keinginan mulia. Nyaeta aing hayang ngabahagiakeun kolot jeung anak-anak yatim. Jeung nini-nini jompo nu geus teu bogaan salaki. Ai bos cungkring kumaha? Bos. Bos. Dah eta budak karang ngaulang pas jelema boloon. Gajir. Wah, aing kaingetan wae na awe nu dua teh ya. Anu ditato na ieu na gambar bedul kerbupak. Naon bos? Siap boga ka aing. Amit-amit 20 turunan ku boga ka sia mah. Nyawa mah di siang adadak edan aing ah. Pusing wok. Aing mangga tah. Mantak lieur, biru-biru emang nyatunggah pergi jeung yang atah. Sabar, sanajan baheula tukang nipu batur, tukang mabok-mabokan, awak ditato. Nama waktuna istiqomah. Aing teh kudu jadi jelema bager nama. Jadi jelema bener nama. Karunya ka kolot. Neng, Aa, Neng teh nu kamari kapanggih di wahangan teh ya. kunaon kitu? Henteu arek kenalan ka aja Neng. Sugan atuh Neng urang bisa jadi kabogoh kieu. Ngaran neng email, ari ngaran saha? Aing ngaranna teh Mi. Mi maksudna? Memilikimu sampai akhir hayat. Bisa wae bayawak. Neng, punten ieu rada bau-bau naon nyalengeun aja. Bau-bau hasem jeung asa bau hanyir, Neng. Maaf, email tadi tercebok bawa bersih. Pantesan urang tadi kerlewat nincak tai na keresek. Banyak geus satu arek baliknya. Tapi ulah poho ke peuting arek nganjang kan Neng ya. Asem cungur hayang ngudung. Asem. Lumayan aya puntung. Sikat sing penting ngebul. Anjem ya rezeki nyakungeun beri jeung puntung oge. Duit ludes, rokok tinggal sabatang. Kebetulan aya anak si cungkring. Sikat tu aing. Woi, mana duit? Mana duit? Milih duit apa milih pembogaan saya buntung? Sok heureuy hayang dicium. Karek ge wow geus ngajak blam-blam. Edan sia. Mana buru dieukeun? Aduh Neng, lain eta mah. Salah cagak lain. Eta mah bobogan aya. Gandeng sia cara. Sugan teh sia teh berduit teh nyawa balak leuwih-leuwih ti aing. Maaf tadi aing salah nyagap saeutik.